Selamat datang di channel YouTube Cimuncang 06. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Ayo Andre. YC itu merasa dia mesin grafik itu korban aku tadi saya lupa kene wah Atuh manawi jeung mamawa menakan mama apa aja teu ngalangkung ka dia. naon Manawi Mohon manawa Manawa jeung manawi. pan Manawi Oh, geus mamawa berarti. Manawi Manawa bahasa mana eta mana cek Cimuncang lebak. Astagfirullahaladzim paham Orang tadi dengan mami gua gak ada ke mananya. Manawi hari gar nyukuran kitu tah. Yang aya kitu ngelewat. buka cek dah soalnya tadi kan nyukuran teh culang cileung jadi tak apa buka ke mana emang aya naon cek Naik laporan deui euy. Laporan komandan gitu. laporan naon ieu Kan dia teh telepon pacar teh ke mami. terus Tengah Jogjan cenah di sawah. Anak aku teh geus dipemurose ngomean motor nari. Ya di make up motor nage kenu 2002 hiji. Ari di tengah gasrok di sawah. Anas geus motorna ditaikeun euy. kela tadi mana ngomong di non Di make up. di make up aww di make up mah naon motor di make up di bore up ditaekan sesena taekeun Eta bore up lain make up tirang geus diganti. ah mana we udet teu nyaho kanu motor Heeh bener eta. Euy. Ya urang setelan geus bete geus mandi coba nih urang teh. itu ke sawah Heeh, entar geus di sawah mandi da araratun. oh Wangi jeung si Cidano ge jeung barudak. Ya balik ke lah. Orang sigan ya lo di sawah teh. Kayak lam deui langsung we jangan mami laporan ge mah. Duh cek temendakan duka ka mana Bengkel kena kitu ka mana ka Neneng Nisa geus ganteng kieu geus mandi deh. tek naon Wel atuh. apel burang kieu apel mah penting ayeuna malam minggu Pak ya penting Berarti jam 2. jam 1 jam 2 mangariung kedeung deui Gitu atuh Wel atuh udah malah naon modern. oh juga tuh kira-kira kateun sa ya sama juga kateun yang sama Jadi ini mereka pendek ulang teh can kebobohan ya teh. mana teh rek apel can bobogohan Tapi resep euy bisa bisa euy. halus atuh mana teh berarti ayeuna apel Arepel terus can bobogohan kebobohan. tengaria urang ge Bae lah, nah sekalian kampirna sawenya. itu juga aku mamane we biar urang Ari itu mah arek ini tuh atunya. oh juk terus Jauh itu sih. Neng Nisa nanya. nah mana balik deui ka dieu Nanya ke deui. aya kenaon Sana. Jauh intinya. teuing atuh cek teh angkai mana Dan langsung atunya. teh apa ini Ini kasihan euy. Terus bakal ayamannya di mana euy? Mun teu gawe. Gitu ya. Dah, jangan lupa lupa. aya naon deui mana ka dieu Nanyakeun. naon deui Ayamannya di mana? astagfirullahaladzim can di teang teh heula atuh
Kita nya. Nya teh heula. Berarti ulang tang. Juga. Tereh lompat ya mau lompat carana lompat. Juk lompat oke. Ini jadi sekali deh. Namun kayu mana sering bisa temu naon. Lama ya. Lah, dasari lah. Mata yang Sok sia. Nanya sekali deh botakan kurang ya, Rek. belum atuh. Naon deui? Namun kurang katen si Neng bisa temu naon mah teh ya. Aduh, can jadi cobaan aja malah naon. Ada gitu mah. Bisa lah jadi ya. Kali dua ya. Lupa tuh ada terus. Akan. Kan ngapa gede dia? Duh, si Mang Hari orang tanyakeun euy dadian ka mana nya euy. Tanyakeun ah. Jeung gampang teuing muka pantot euy. Buat apa ada yang susah atuh ah. Ah. Keren. Aja tol-tolnya. Hah. Jelema eta. Kenapa euy? Ngelapan motor. Gimana Mas? Ana nengau ieu euy. Nengan kejadian jeung kalangsu. Si Dedian. Oh. Kau ngamihan. Mau ngelewat kan lu? Sama. Erek. Tadi tapi Erek modal heula. Dia mah dari WC umum, waduh kayak mana modal mah. Aneh. Tadi si Acen yang ngan indungna, ayeuna mana yang ngan Dedian sok kisah deui nanyakeun ka urang. Deui mah urang mah pananyaan atuh. Dia debt collector. Untung we malaikat maut nanyakeun ka dieu. Malaikat maut. Oh, tadi geus Bogel. jelema tuh nanyakeun. Malaikat maut nanyakeun rek naon salah alamat tuh. Wah mungkin. Geus jelema kan dia nanyakeun jelema. Paham. Teu paham. Heeh. Jelema. Paham. Geus ulah. Geus naon maneh teh? Rek nengan si Dedian bisa langsung ke modal. Kabaran yang anak. Kemana we lah. Ka Caringin. Kemana we? Ayo mana beli setia teuing, Oh, modal di teangan. Best friend. Teu maot urang. Oh, ngolo meh teu maot. Teu maot. Aing ah. Oh, udah. Nah, daripada maneh neangan si Dedian, keur modal, ting di mana modalna? Ini urang bisa. Mana? Si Dipa aja rek ngungkapkeun. Nah, Anjir, si saya teh goblok. Si Nisa, heeh. Cinta. Urang gerebek. Gerebek. Tim gerebek. Rek, Aing boga singkatan cinta teh euy. naon? Cerita indah namun tak tayar. Halus tuh. Cinta cintaan mah teu zaman aing mah. Saya itu lah. Rek mah kan ayo, siapa masih? Ayo, tekan lah. Lempang malam ya. Sehat. Kok Gantung, bisa anu maling ya. dasar motor bebek tuh bebek kan Kala, naon? Geus lah, kurang panggung di motorna. Dorong, heeh. ayo. Kala daya kuncian. na. Kala naon ieu teh? Naon? Aya kuncian mah nya didorong, geus sahirupan. Heuh, belegug sih mah. Ieu kuncina aya. Belegug. Mane dah kita ngedorong. Tuna. Ayo tuh pulurkeun deui. Oh, nggawekeun kuncian. Kumaha ieu?
Ayo mana? Lieur tuh kan aya kuncian. Tadi mundurkeun bet didorong. Mana nu lieur? Tinggal cetrekeun. Iya buru. Dasar motor bebek sih ya. Bebek kan. Motor bebek lagi. Cabut aja kuncian jangan mali. Balap. Dibalik goblok eta budak teh nya sia goblok mang goblok. Oh siga jalan sorangan wae sia Mana? Woi. Nyeri saeutik euy. Ieu nih encok. Goblok jero mah teh. Ya anjing dibeurik euy. Geus urang urut teh. Senang naon mana? Nyeri ieu aduh. Geus urang urut teh urang break. Yuk. Ini mulai. Mulai. Cicing lah berapa detik badannya lah. Buru ya. Buru. Mana mata dek cicing? Lu balik nyupiran teh atuh mana nu balik nyupiran. Ieu buru. Break di mah. Geus sampai. Break Itu kasih aking dia. Kenapa? Ayo gua diurut urut Mang Ule. Masalah. Anu orang ninggal si Aceh, orang ninggal cicing taat lah. Ima kembali kita. Mana mau diurut lah? Moal lah bae lah. Langsung kasih Aceh. Si Aceh. Ayo tuh. Iya sampai dah. Bae lah, bawa heula ini meulah. Heula. Ini mana? Cing meulanya. Gana aya omong dengan we lah yuk gana aya bisa mulai apalin komentar deg-degan asa deg-degan aduh lumayan mudah-mudahan asa bersambung. Tunggu episode selanjutnya.